Akhir teh. Kulit rame. Kumaha tuh tabrak kieu? Nah, ini urusan anak geningan. Ih, geuning kitu kan. Enggak. Banyak lempang aya nu nabrak. Ente mah ini kakak dipisah yo, untuk dipisah. Jek. Naon ieu naon? Ampun, Jangan main kejakan. Beakeun. Si Icang lagi anak yang baru udah. Apa laras yo? Di mana lah? Cang. Mana, Cak? Tuh ngegeruan. Naon? Saya tadi di geruan naon tuh? Piduitkeun. Kan dia aya baru dah. Kabalik. Minum tuh urang. Kemana? Geus ayo. Pergi mah. Sip. Sudah Cang. Kamar itu. Tuh kamar anaknya. Coba diguru yuk. Ayo. Heulan jadi mana rusuna? Ayo, sampai kebitan mah. Heula, pokoknya geus orang heuh. Aduh, sampai janai. Aduh, capek. Geus welan geus. Ih, urang penasaran. Atuh kumaha? Geus, buru. Yuk. Aduh, Waras atuh. Si Edan. Mana piduitkeun teh? enggak capek. Iya. Terus juga capek wae mah. Ini tadi baru udah di itu era. Jam duit. Jam duit. Aduh, ini kenapa motor nggak hidup, euy? Aing mah. Wah, bensinnya habis, euy. Jon. Cik bang beli bensin, Jon. Tuh nyong pan boga cokor ieu sorangan oge. Pake atuh ta cokorna. Sakedeung atuh Sarjon, ieu tulungan aing keur kagoknya. Motor teu daek hirup daek indit. Buruhan tapi Gampang, kos berapa ya men kaburu eta mah. Oh iya. Di indit teh mau bensin kan. sabaraha eun pokok. Nyong sabarahaeun? 10.000-an. Ya, anu ngararusan ya 10.000. Ujung-ujung ngagorowo ke 10.000. Dan alhamdulillah. Tadi itu di dia di mana we geningan milik mah. Kayak si Sarjon lila. Ingin beli bensin teh nya. Wah, edan jelema teh. Si Sarjon lila. Ini ongkoh. Tungguan ieu aja. Tadi beli cilok. Naon? Tadi beli cilok ngagorowo kelingan. Saha nu meuli cilok tadi 10.000. Kurang mah tadi mah kasih Sarjon cing beli bensin 10.000. Sebenarnya ka dieu. Itu apa? Menang kudu dibeli. Nonton politik usang kahadeanana mah. Ya hade pas bisa wae. Mang Ican, Kumaha? bade kopi atau napi teh? Ih, Yos, Uyos neng uyos. Ih, ngesok yang lios-lios. kopi lah, kopi. Ih, Mang Teh. Ican, teh. Teh. Oke, sakedapnya. Ih, da cai herang. Gimana nyong? Tas tinu hajat, Cang. Woi, goyat tinu hajat, makan sehat atuh. Oh, atuh. Man urang ieu inget ka ente, Cang euy. Alhamdulillah. Kurang kumaha tuh aku padamu selalu ingat, Cang. Aing bukan nama. Ya, Sabar aja. Nuhun nyong. siap. Urang ka dieu nya. Heeh, siap. Aing boga balad aya ku solehah teuing.
Keur lapar teh ieu mah Astagfirullahaladzim. Serinyong. Sia mah lain tas tinu hajat, buang hajat ieu mah. Yo, John. sehat? Alhamdulillah, kemana? Warung biasanya. Oh, Cilok nanya. ente, yang panggilan cilok ente mah. Wah, bener. Ente, yang mau batur. Dan waktu mau aku mah iya nyong. Ya, John. Ya, aku kurang dagang cilok, ente mah. Tanya. Ini sekolah mana tuh nyong? Kita orang di situ, di pabrik. Anu di itu. Kena borong besi. Belian besi di itu. Bos satu gitu. Oh, lumayan menang kontrak. Cuan mah kebejaan aku. Gampang. Kos latihnya, sulanya. Oke. Si Sarjon mau balik gimana? Pejet aing, si Sarjon mah. Aduh. Kinan. Kenaon maneh? Kapal, keur minta duit, teu boga duit. Ya guys, ini mah ulah minta duit. Minta naon? Aing bere duda. Kemana? Sang sapi salah jeung urang sakit rusuh eta tukang servis. Arek naon? Iya ek teh ngala radio dina HP nya teu kapake, mending dijual lumayan duitna. Wah, eta. Yo, nu urang sakalian atuh jual yang beli pulsa. Gawe. Ayo kana daun asa eutik. Yang mas weh. Tapi baiklah. Cici kena rusuh kemana mah rusuh eka mana eka sing para rukun arek ngilok kutu yang menigas gatel teu kuat yang para salaki dasar wo tuh doro Hahaha.